Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin Allah. Sumata salajengna sumping Kangjeng Nabi ala qaumin ka hiji kaum tardohu halna leungelan ieu kaum ruusahum kana pirang-pirang sirahna kaum kulama rodohot di mana-mana hancur ieu ruus adat maka balik deui ruus kama kanat seperti yen semula atau kabuktian seperti yen semula artinya ieu ruus walayap taru jeung teu eureun-eureun teu bosen-bosen teh teu eureun-eureun ieu kaum itu walayap taru sareng teu eureun-eureun saha anhum kaum min dalika syai'in tina eta perkara saatosna Kangjeng Nabi ngangse wawangyan salajengna ditaros ka malaikat Jibril, ya Jibril ieu teh wangi naon sarasna mah sanes Kangjeng Nabi teu uninga ngan ngahaja Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril supados janten ilmu ka umatna jadi pepeling ka umatna wasilahna narosnya pan diuningakeun malaikat Jibril. Mata keterangan dina Isra Mi'raj mah ti al Isra'u wal Mi'raju tasri'un lil ummah. Nyata Isra sareng Mi'raj teh aya tasre artosna pepeling ka umat. Sapertos anu katinggal jeung ditinggal ku Kangjeng Nabi salajengna ditarosin ka malaikat Jibril ku malaikat Jibril diwaler terus diterangkeun secara mendetil eta teh tasre pepeling ka urang ka umat Kangjeng Nabi tah sapertos ngangse wawangian teh gitu atuh diwaler ku malaikat Jibril eta teh wangina ti salirana Sayyidah Masyitoh sareng tina salira carogena miwah salira pala putrana anu dikulub ku Fir'aun teh ku sabab nyembah Gusti Allah mahabbah ka Nabi Musa salajengna mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu aya seratan jeung kisahna dina kitab Taurat anu ku Allah dipaparingeun ka Nabi Musa alaihi wasallam. Tah Firaun pan ngamuk sabab ceuk manehna ari pangeran ada aing nu ngahirupan jelema aing anu bisa maotan jelema aing pangeran kali-kali Siti Masyitoh alim nyembah ka Fir'aun alim tunduk ka Fir'aun gitu nya risikona dikulub ku Fir'aun nyata dina hiji kancah semacam naon sapertos berarti ngulub model iyalah model katel agung gitu nganggo tutup bahanna tina tamaga mah teu daengal panas jeung bahanna ge teu boro-boro ku seuneu dipoekeun langsung panas ku keji-kejina Firaun
ka jelema anu henteu mengakui pangeran ka manehna. Naudzubillah. Tah Siti Masitoh teh henteu gentar, teu sieun, henteu moyodok, henteu kences keyakinan ka Allah teh kalebetkeun kulawargina. Walaupun dipayunkeun kana siksaan anu maha dahsyat gitu. Itu nya beuki cinta we ka Allah teh. Beuki cinta we ka Kangjeng Nabi Musa teh. Jeung beuki aya rasa mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalintang murang kalih bungsuna anu masih kene di nenan berarti di bawah 2 tahun. Biasa nyarios. Ya, anu mana nyarios eta murang kalih teh ka Siti Masitoh ku bahasa ya ummah qi'i wala tataqa'asi fa innaka 'alal haqqi gitu. Anu hartosna hei ibu abdi gitu kudu yakin salira ulah ngaraoskeun sedih salira kusabab salira teh netepan kana jalan anu bener gitu. Masya Allah nya murang kali di nenan kene di bawah 2 tahun parantos biasa nyarios bari nyumangetan kanu janten ibuna. Masya Allah. Oh nya duikeun ka dialungkeun pan putrana heula pan supaya Siti Masitoh robah emutan jeung manahna anger yakin tuh putranu hiji deui tuh carogena terasa Siti Masitoh jadi opatanana dikulub nya dina kancah anu bahana tina tamaga teh kusabab pupus ngabela agama Allah nya yakin ka Allah mahabbah ka Kangjeng Nabi nu diserateun dina kitab Taurat jeung turut patuh ka Kangjeng Nabi Musa gitu. Tah mangka jasadna Siti Masitoh ngaluarkeun wawangian tug lugikeun ka Kangjeng Nabi Isra Mi'raj teh ngangse wangina keluarga Siti Masitoh ieu teh pepeling ti yang urang nya jami anu ngabela agama Allah urang mah ngaos kumagahan niatna saperti dina taklim nu 7 rupi teh. Nah saterasna henteu nag bulu salamat sekolah teh mah. Henteu rorobahan pikiran jeung hate. Walaupun seueur anu ngabibita supaya robah itu. Tauhid deh misalkan ku nyebutkeun Allahu sani wasalisul Allah mah nomor ka 2na jeung anu nomor ka 3 tuluy ku nyebutkeun siga bener tapi salah siga adab tapi ngalunyak di kolot teh mah siga pinter tapi kabalinger di kolot baheula ku nyebutkeun sadayana agama agama sae nyembahna ka anu hiji nganjalana cenah anu berbeda teh. Masya Allah bila mana ka kuping kuno bodoh mah tuh agama sadana sae nyembahna ka anu hiji nganjalana beda bisa-bisa teh nya ngaleleset dina agama Islam. Naon sababna ceuk anu ipis iman mah nya berat atuh dina agama Islam mah cicing teh. Naon sababna tiap waktu kudu aya ibadah model salatiknya lohor asar maghrib bisa subuh. Walaupun sakedap berat kitu. Aya sedekah eta mah nu umum, aya zakat eta mah nu khusus. Aya puasa sasasi Ramadan. Aya ibadah haji itu tiap-tiap sasi hapit rayaku. Aya kurban, aya ekah. Tuh, aya saum Senin Kemis, aya Mulud, aya Rajab, aya jarah kubur jeung sajabat. Tah kanggo anu imana ipis mah komo teu ayaan panyaang ti Allah nu mangrupikeun ilmu. Aya babasa kitu teh ari sadena saya mah geus saya milih
anu genah kalaluan komo dibahasakeun nyembah mah ka anu hiji ngan jalan anu beda masya sedangkan Allah misaur qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bejakeun ku anjeun Muhammad ari Gusti Allah teh dat anu hiji, Allah teh anu diseja, salajengna Allah teh anu henteu ngalahirkeun jeung henteu dilahirkeun. Jadi lain indung, lain bapak, lain budak gitu. Jeung moal aya nu nyamian ka Gusti Allah hiji makhluk oge. Jadi mukhalafatul lil hawa disinyulayan ka makhluk. Tuluy pancek Allah wala tusyrik bi ibadati rabbih ahad. Oman lamun deuk ibadah ka kami, cek Allah deuk nyembah ka kami, tah nyembahna ulah ku tata cara musyrik, nyata ngadua ngatilukeun Gusti Allah.